Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pada mesa naon Kang? Wow, Ukti. Iya teh, anu mah teh urang mana nya ngomong teh jago. Sempet ngerti deh ieu teh. Kan ngerti lah ya si Rohingya teh masuk ke Indonesia. Ukti. Oh, saya ini. Ya, dari orang ini ya. Benar kan si Rohingya. Kan viral kan ayeuna teh si Rohingya keur mengungsi ke Indonesia. Ngerti, meureun juga nama ieu teh bahasa Melayu mah. Saya benar dari Rohingya. Saya ke sini mau ketemu klien. Saya di sana kena toke. Ah, sing bener atuh. Bukannya kamu diusir ya dari sana, mau ketemu klien. Iya, saya benar di sana kena toke. Dan saya ke sini juga ke Indonesia mau cari jodoh. Ukti. Seperti kamu. Jangan nama bener ya, iya mah. Hiji-hiji nu asli aya nu bener, aya nu lain diusir dia nama bener jika ieu jamar usaha. Ya ketemu klien deh, bener ieu mah. Apalagi aku dipancat. Terus kamu mau kesini mau beli apa? Saya ke sini mau beli rokok seatang sama kopi seliter. Ah, oh, ini tuh pemikiran belum. Nah, kira aku mau sabar. Jangan bagi ayah itu mau pindah sakit kan? Sangat marah. Ya ampun. Bener-bener ya orang Rohingya setengah mati. Kudu teh geus pihak teh bae. Ah, kumaha gue kardusnya tidak mau kamari dibawa ku si Rohingya. Oh, bajuna ge. Ah, ya si Rohingya keur naon nya ka warung ieu. Halo Pak, ketemu lagi dengan saya. Lagi apa kamu di sini? Lagi beli rokok sama kopi. Oh, tapi tidak merasakan lagi. Tidak. Saya tanya nih sama tukang warungnya. Iya, tanya aja, tanya. Dia terserah di orang Rohingya. Mun Pak tadi ngira saya tadi Rohingya. Oh, tapi ente ari merasakan mah. Bu, aneh Pak. Mainnya ya misalnya, oh cenah nyebut sini itu pengusaha. Oke nya di Rohingya teh. Banyak yang beli itu Pak. Nah, aku nggak batang. Ya baru iya mah nu teu matak imah. Kopina saliter cenah Pak. Aduh, ya guys merasakan deui bae. Kamari ge pendak jeung Pak Kadus geus sabaraha kali. Aku ti payun minta makan, pipiuan hayu yo. Dibere tapi nyebutkeun kurang kene, geus minjem duit ya ieuna ieu teh ya jigana duit anu ti Pak Kadus ye. Ieu teh kamari. Terus itu teh ngagodain ieu budak leutik deui. Terus anu terakhir mah eta ka dapur si nini pelem. Ayeuna geus ka dieu deui. Saya mau beli rokok. Oh, besok neng pasihan karunya meureun orang Rohingya ge sok arudut sok ngopi. Sok ke dibayaran ku Pak Kadus. Oh, Paringan sabatang jeung kopi unggul mah. siap. Angkat saja Pak. Ini ya. Iya, hangat. Oh iya. Hangat badan. Mau di ini. Oh, iya. Wah, enak. Ya, pasti. Makasih Pak, makasih. Ya, sama-sama. Aduh Pak, si Rohingya teh benar-benar merasakan pisan ya. Maya beli rokok cenanya mah kuna teh pengusaha, kadi teh pengusaha toke cenah di ditu teh. Kadi teh rek ketemu klien. Tapi aya tak beli rokok ngan sabatang, kopi dibayar oge ku Pak Kadus. Ya, digodain ya. Ya digodain deh ya teh. Ini sebel pisan abi kasih Rohingya teh. Tapi bisa bener-bener merasa alimnya ka Rohingya. Alim gimana? Bareng sini lemah cenah bahasa kamari hayang pisan ka si Rohingya teh hayang nyobian barang Rohingya cenah ieu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah. Itu bulan mana? Apa tak? So asin. Kok bisa ada? Ini. Alah. Ini. Oke. Tadi jamaah saat nggak? Mau Datang cek udut seruput kopi. di bawah udah, Pak. Bawa. Ngadoain ke beak goblok. Hello, meureun eta mah. Cek gigi ke Pak Kadus telepon kita tanyakan. Siap, bisi balakna. Saha teh? Udah aing ke beak geus. Digakeun nya teh. Beak punya bagelok kabeh. Assalamualaikum. Pak, dia ya orang aneh ya di warung Aji Dullah, Hong. Sok diantos ka dia sok. Mohon. Siap. OTW. Ya naon baru dah? Pak Ji. Tadi aja marada aneh teh. Kadus. Diji Tadi aja mah aneh tadi ya. aneh. Aneh. Datang Assalamualaikum. Heeh. Antroy cek udut. Kopi dibeakeun. Heeh. Balik dibakal gara udut tah. Waduh. Nah eta jangan kumaha nya? Teuing teh dikali orang dia teh bepengetan namanya. Hari ciri-cirina kumaha deh? Di kopea, di koko, mangkol. Kardus. Oh, ngeuyeun kardus. Kardus. Heeh. Pada brengos lah, brengos. Oh, eta mah urang apal, Ji. Saha tah? Eta mah nu bebengetan kitu mah eta mah nu ti Rohingya, pengungsi Rohingya nu ti Myanmar. Nanya sak ka dia tuh. Buku ya urang geus panggil sabaraha kali Ji eta teh. Nya mimiti heuh menta dahar. Heeh. Dibere. Mana eta kurang keneh, heeh. Oh, Eta datang deui geus anu kadua mah dibere dahar teh bungeun. nah cenah. Pan meureun beda teu bareng. Kalau minta atahna minta duit. Deh. Eta apalun pinjam 100 geraji. Deh. Kurang tadi bere heuh nya. Meureun ngarasa datang eta ngarasa dibere datang deui cek aing ge. Wah aing nu kadu katilu kali nu dibere uang mainan. Anu tuluy nama komo eta geura euy. Ngaheureuyan budak. Parah. Kada tuh ya, bisa Tuluy. suka tampung orang. Tuluy ka dapur sinilem. Pan eta merasakeun kudu kumaha nya, Ci? Halo, Pak. Tuh, di depan tuh. Anjir urut aing. Bocang teh, Pak. Ayo. No.